Jelema teh baik ngajemput cenah. Batur capek ge leumpang. Tadi arem hungan batur ngojek oge. Jalan cenah laleueur. Hujan wae. Aduh, leumpang capek. Arep ngajemput teh lah. Telepon mbak mah. Ek balik. Balik kemana? Ka imah yang ada nu ngajemput encan kene. Ka imah? Heeh. Assalamualaikum. Salam. Pak. Nah, itu di Arab-Arab teh. Abah ngajemput cenah batur anterkeun weh. Dijemput deh henteu capek ya lempang. Coba dilubung deh ya sieun. Oh, saha? Motor apa bis etengna diucutkeun kumaha ieu teh? Lumpang boga hese capek. Boga motor sadua-dua meni hese ngejemput pamajikan mah. Itu cara mawa batur. Oh, sabodo aing mah. Aing kudu lempang. Duh, coba baralok ieu hese lempang make sepatu. Kelebak. Namanya kelebak? Naon? Ah, sia mah ngapapangi duit wae. Jeung naon? Nuhun ya. Sami. Mangpan buku udin teu. Teuing bogaon mun di imah da tabal kajemput tapi henteu ka aing. Yang aku we. Heuh, cig gatuh. Jakeun? Heuh, cig meuli. Aing kudu leumpang si eta ngapapangi malak we dek ka aing buku karesel ge. Hayo we malak. Motor coba pemajikan hayang dipeang, coba pengna kokok deh. Bingung aing. Yang telepon deh. Itu pengna kokok kamar ge beak bensin di jalan. Mana lem teh? Wah, ya pasti nyarekan da balik mah teh datang mah. Kamu